Barabal teh kemana tuh sabadudaknya? Kain di WA, di SMS. Areueuh ka dari yeu. Geus meuli kopina. Awas ya lamun ka dieu aing cipok sih ya. Itu si bebal mada. Bos. Ih, Cuma tuh sih ya. angkura aing tas biasa arisan. Dah arisan mana duit tadi cek aing malak ya. Ku emak di penta. Panceng teh ditah malak cek aing teh. Palakeun lagi tadi yang menang hiji di penta ku emak. Nah gandeng kita geus meuli kopi sia teh. Mana duitna? Aing teh mau duit ya. Atuh preman ieu bayar-bayar teuing. Kumaha tuh ya kopi? Iya, aing tadi dilebak pas malak eta budak TK. Sekolah lama cenah palak ku aing. Di penta ku emak pake meuli sasa cenah. Geus teu balesan sia teh. Mana jadi sa? Nyana jadi poho di aing duh. Mana sa? Buatan mana? Teh apal aing mah kuyang ya. Aduh. Kita bagian malak dihitung ke. Kumaha gitu malakna? Ya gimana? Nu penting mah aya we penuh aja mana. Kumis tahu naon, Bos? Geus tong gandeng tah ngopi. Kita ieu ucing. Kita yang geus di salon gitu. Si Jabri gimana, Bos? Heeh, pugu aing nanyakeun ka mana gen. Si eta tara ka dieu ayeuna mah. Duit atuh duit ya. Geus meuli kopi aing 3 sugan ka dieu eta si Jabri say segede sirit. Itu. Si babal. Jabri. Terus di mana tuh sih ya? Pangan, Bos. Menang duit mana? Tuh menang. Ya Allah. Iya teu meunang. Naon berarti ayeuna maneh ka dieu? Malak deui. Ka mana he? Yang anu buat di dieu. Heula teh kopi heula. Bayar kopi bayar. Buka duit bos. Terus ieu bayar kopi kumaha? Si bos. Meti aing atuh sia mah bos-bos kieu teh mah ya. Di sia tuh kuduna mah. Oh, si anu kakara datang ka dieu teh. Urang didatangna. Kan aing anak buah bos nu kudu mayar. Ya geus kejutan da yeuh. Bos ulang ngerakeun wae, Bos lah. Anjing getek kehet. Ieu ka belah mana ya, Bos? Malah ka belah mana, Bos? Bisa soang ka daerah nang kabeuli teh yuk. Belah mana itu? Ah, bae lebak tuh. Nang kaburit kumaha? Hayang duit mung sia. Nam. Heuh ieu Iya, nang kopi can kaburit. dibayar Kumaha deui. kaburit? Geus ayo minum. Ieu nu mayar kopi saha? Ya. Engke tuh. Anu turkeun lagi aing. Di mana itu, Bos? Di mana ya? Heula ya. Oh, geus ayeuna mah. Langsung itu tuh di mana teh? Di portal etnokasi panganten. Portal. Heeh. Pasanteuna urang teh menang persentase kan dinya teh. Di tadi itu di nu tadi enggak sejalan. Ya gitu wae. Bukan teh, heeh. Di mana portalna? Ah kayak gitu. Enam persentase kan urang. Mun menang teh. Nya kudu atuh mah kieu. Yakin anu liwat? Menang yakin. Yakin. Pagi itu direbeg kayak urang. Enggak sejalan. Portalna di mana? Tuh, gitu tuh tempat tuh. Portal tuh. Tanda napannya teh orang teh menang duit lah tapi aku mama ini jajan kopi nanti aja dibayar tuh. Luwung gitu bos. Para loho dah sia mah. Aing liwat aing mah. Coba sama terpercaya dari nyesek ke Bandung Portal Bos? Di, anjing, Bos. Ah, ayo gua atuh. Dan nu pasaka curug panganten gitu. Oi. Heeh. Bos, anjing, Bos. Ah. Ah, dagoan orang dia. Mau aing gede kan. Moal. Tah, yang geus cicing di dieu. Kumaha bos? Bangke tenang aja ngeliwat ieu. Anjing, sieun, Bos. Moal. Gimana tuh, Bos? Laku saya geus 14 poe jeung aing sieun keneh di dieu.
menang duit itu di dia. Aya engke tenang. Oh, itu deh. Ya Allah, ya. Aya non popolokan wae eta. Anjing. Mereka dia sayang goblok semua. Nah, gitu. Anjing sieun sumpah. Nah, geus sok aya nu Ujal mah. Mau menang duit. Geus meninggal buah tuh. Gua pulungan buah tah. Pulungan buah. Naon? Enggak goblok ih. Pulungan. Sabar hiji. Enggak ya, bisa dicipok ya. Bos, kamu kata bos. Sabar hiji, Bos. Loba, sang loba. Tah. Be. Ya. Anjing karena susu. Enggak, sayang. Iya, buah. Ini aing mah di mukieu moal aya angsa ku. Masa naon di mana? Tuh. Mana? Mari kan. Besar, dia jauh ulina. Bos. Bos beneran dia. Tuh. Bos. Harusnya kunaon ka dieu? Ka mana? Sia keur ngedarah naon eta saricing di dieu. Aing keur nyangan mangsa. Mangsa naon maneh maksudna? Bos, jelaskeun bos. Mangsa naon nu disebutkeun mangsa teh naon kumaha? Aing teh demi kelangsungan hidup teh kan kudu berenang udah hal. Maksudna kumaha maksudna? Ih, teu ngarti. Oh, jadi sia teh diajar malak. Aing diajar atuh aing guruna. Mana guru sia mana? Bos, aing nangtan bos. Bos, nangtang bos. Teu apa. Cucuik nu kieu guruna ieu. Eta, jangan ngomong eta. Eta kumis kalau kasiga. Punten bapak imanya demi kelangsungan bapak imanya. Bisi ayo ngaliwat terima 5.000 atasna. Oh, jadi mana teh diajar malak? Sakedik 10 juta we. Siap ku aing ek dibere ayeuna heuh. Namun Tapi lecotkeun heula kumis sia. ieu mah tos di salon imah ulah. Ku aing dibere maneh 5.000 perak. Mun ek diajar malak. Tapi eta lecotkeun heula kumis. Kan bapak ngasih nanya dia satu. Tapi kuping bapak teh aya satu. Bos, Amat ini salah malaki ya, mah menang duit. Kita demi kesejahteraan kita gitu. Kami bisa ngopi bareng gitu. Oh, iya bos mana seperti kieu? Wah, apa lu? Iya bos mana seperti kieu? Tadi oke. Kalah gaya we siga kitu. Ya, betul. Eta kumis. Naon eta? Bener. Iya ku aing dibere sia 5.000. Tapi eta kumis lecotkeun erek. Sia kumis sagedik 10 juta we. Iya bos sia seperti kieu. bos mangirakeun. Maneh eta make nu kitu gaya. Maneh make kongkorong baju disengledkeun. Iya jabrig kumisna badag. Tapi seberkit teu pantes. Mangirakeun wae bos. Kumaha sih bos teh? Kawan itu bos. Teu pantes mah ya. Orang-orang seperti kieu jadi pemalak. Mending keneh dengan goni. Bukan minta. Bos. Kumaha ieu bos? Demi kelangsungannya, kamu paribut kieu bisi ku abi dimutilasi ke. Iya mah bener. Ulah diajar malak. Ya. Omat. Geus duit. Masalah duit mah gampang. Gampang masalah duit. Komo 5.000 perak. 100.000 perak ke 100.000 ku aing pasti dibere asal puguh. Lamun secara malak kieu Mesin maneh minta 1.000 perak poe dibere. Kali mah anu tempat nu ngajaga portal. Terkecuali kumis maneh dicoplokeun. Pilihan jeung kumis maneh tapi ku aing nyebutna. Rek. Enggak apa 5.000 Pak. Duit. Sing keras, Bos. Iya bos, seperti kieu bos. Aduh, parah maneh mah. Ka mana? Ka mana duit heula. Acisna mana? Penta duit. Lah, duit. Kayak duit mah.
Iya, bos. Bos di bagi rantai itu cerita mah. Iya. Amun malah kita sakit, Bu. Sopan santun gitu. Kira-kira nih. Tadi duit tak dibelem tak yang banget si Aa. Naon? Bisa enak tadi. Pangan dari tadi. Gantek ceng teh Kang. Lamun ngomong lemes gitu nya cakapan tadi itu nanti. Tapi misalnya sepehe tadi preman leuleus. Mana ya di eta cenah. Mana ya? Di jama ya. Iya. Aku menyerah sok. Namun itu nak maksa kepain. Bija eka mana, Bija? Eka mana? Kalian saria di dia keur naraon di dieu teh, hah? Keur naraon, hah? Bos, ieu kumaha urusanna, Bos? Hei. Iya, Akang. Hei. Hah. Beki kasepae. Gawe naon ayeuna di dieu teh kalian teh nuju naraon? Bos, kumaha ieu, Bos? Eta Roman? Ali profesi maneh? Hei. Kehet, kamari bilang mau jadi tukang sundat. Ayeuna kikieuhan. Hah? Sing balik hirup teh sia. Allahu Akbar eta. Eta bulu irung maneh nempoh hei. Nanaonan ieu teh nanaonan. Siek nanaonan di dieu teh nanaonan. Hah? Juga tinggal liwat. Ek malak. Malak naon? Yo. Yo ek malak. Ka mana? Hah? Diseupan sia ku aing mageran. Eta saha ieu saha sia ieu teh sahana? Hah? Saha? Bos. Astagfirullah sia. Astagfirullah. Sing bener ya, amun erek kikiran sia milihan bos nanti anu rada pantes. Ieu kurang pantes kumaha ieu? Can disundatan kehed eta mah budak keneh. Astagfirullah. Panggilkeun we, Bos. Encan disundatan. Nyusu keneh. Kita jadi preman sarianya. Akal-akal. Sia di Roman. Sing bener penampilan teh sia teh ulah ngerakeun ka Bapak sia. Isin sia. Kamari cekolot sia di sakolakeun cenah ka Hollywood. Kalau kikituan, sok sing bener hirup teh. Jadi kabel dia. Sia. Sia lamun jadi tukang sunat jadi tukang sunat. Lain kala kikian urusan kauntungan anak maneh teh. Teu pararantes. Mun ek masantren sok sing bener. Ih, ieu kumaha, Bos? Palak. Duit. Balik naon Roman sia urusan can beres sia ku yang bejakeun ka Bapak sia ka Mas sia. Pan kehet. Bos. Ini Bos. Ulang isin aing Roman sia teh. Dan hasil, Bos. Ieu budak dua budak mana marane budak mana? Aing teh anak buahna si Roman. Aing maneh bisa nyeun anak buah kieu ide ti saha Roman? Inspirasi ti mana? Sia teh ngomong ka aing kamari sia hayang jadi dukun sunat. Ayeuna sia kikieuan, maksudna naon? Hah? Rek ngarusak sejarah keluarga sia. Hah. Gitu. Sok naon, sing Bos? bener. Bos, Sia teh. Bos, lawan atuh. Sia di leop kan ku aing mah dilaleop sia teh. Palak ieu, palak. Ek ngaliwat, Bi. Geus bi ayeuna mah ami teu hese, ami teu lila. Duit. Sia teh apal aing jawara di dieu kehed. Wow. Tusuk ku aing mah babal. Bos, wanian, Bos. Turun, Bos. Nyaho. Ya, Oh, iya, aing Bos. teh di dunia persilatan teh geus ternama goblok. Aing teh. Geus duit. Sok sia ka rumaha. Tuh, ya sarkil. Wawuh ieu budak. Iya. Si Roman anu sok nagolodog komedi wawuh teh. Rasaan kita. Iya, kamari mah ngomong ka aing arek jadi tukang sunat. Aya ka pikiran ngisin aing. Hah? Sing balik sia teh Kumis. bulu irung. Irung. Tadi ya buuk tah loba lisaan tah. Ih, botrok sia mah bu. Dua tah hiji ewon geus kalaki. Sia palak-palak. Ieu maksudna ieu Naon? mana? Dia ulang Hah? kalau mau ku aing mageran. Hah? Iya, ieu maksudna anak buahna ieu. Urang mana teh? Ting ti mana ieu manggihna teh jalma ieu? Palak. Ting ti channel mana ieu budak teh ieu menangna teh? Liwat 5.000 lah. Indit sia. Ari indit. Indit mah ya, dising-silingan aing mah. Benar. Indit mah. Bos, ieu kumaha urusan ieu? Alhamdulillah palak. Dising-silingan.
Ayo sia, paling mah. Balik sia. Ieu naon kieu ya ieu. Sina naonan eta akal-akalan ti saha sia Ada teh? dieu teuneuna kehet. Sing balik. Ngarusak ieu Pak. Sok digolodog komedi. Sok digolodog komedi nu kamari jadi dudukunan basa eta. Ih jalmana. Sia. Itu betul si orang mana itu? Itu betul sih orang mana itu? Orang ieu. Orang mana? Ih, sia. Mawa teu balik sia ku aing sing-singan kehet sia. Mana yang dipipieun? Ya ampun. Kali dit ka kali itu di babak. Sobat. Si Roman. Erek diajar malah. Balik. Si Roman erek diajar malah. Guys. Gesan euy. Gesan dia. Gesan. Tuh, gesan. Gesan ya? Manting lebih ijah. Gesan. Gesan. Hayang ribut jeung di ijah. Alhamdulillah ya. Dina dengan dia teh orang teh sudah syuting ya preman. Karena ramah di dunia. Bos kira-kira wae bos. Ulah ngirakeun. Iya geusan ya. Oh enggak kan? Geusan kayak buka bajuna babal. Isin. Bajuna buka. Bukan. Oke, dukung terus channel kami di Glodog Comedy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa di-share. Banyak-banyak. Assalamualaikum. Oh iya geusan. Oke ya. Jangan lupa like comment karena saat itu teh aya di kampung mana? Di Gesan di. Oh, Gesan. Aya di kampung Cipicung di film Curug Pengantin. Oh, lokasi di Curug Pengantin daerah Gunung Sari nya, daerah Gunung Sari ya. Di film preman tersopan di dunia, oke. Yang alhamdulillah aya peran pembantu ngiring ngabantosan nyata saudara Iqzul Kipli sareng Nepal Parera. Dina danget ieu teh. Ayeuna kumaha kitu sore sapertos biasana syuting dina danget teh sigana dicekapkeun sakieu bae ngalanya. Insyaallah anjing orang syuting deui gitu di episode selanjutnya nyata tonton beh di Glodog Comedy nya. Ya tong hilap bantosana like comment jeung Tontonnya pokoknya nggak tonton. ai subscribe teh subscribe ya tetap di ijah di Glodog Comedy ya. I love you.